Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabadana ngalugatan kamari kitab kitab. Ngalugatan nazom. Assalamualaikum. Eta ayeuna urang ngalajenkeun kana rawi nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kelawan nyebat dengan zat kang ngumpulakeun ing sakabeh sifat kepangeranan Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahim itu kang maparing nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi tangtu kedua Allah taala alladzi kang syarrafa wis ngamulyaakeun ya ladzi al-anama ing pira-pira manusa bisahibil maqami kelawan kang anduwene panggonan kadudukan ala kang zukur wa kammala lan wis nyampurnaakeun ya ladzi as-su'uda ing kabagjaan ya akrami mauludin kelawan kang leuwih mulyane kang den panakakeun hawa tur kang ngawengku syarafan ing kamulyaan wa fadlan lan kautamaan wa syarrafa lan wis ngamulyaakeun ya ladzi bihi kelawan maulud al-aba'a ing pira-pira bapa wal jududa lan pira-pira ake wa mala'alan wis ngabeki Allah taala al-wujuda ing kaanaan bijudihi kelawan kalau manane kanjeng nabi kalau manane maulud adlan hale adil hamalathu wis meteng ing maulud sapa aminatu sayyidatuna aminah walam tajid lan ora nemu ya sayyidah aminah lihamlihi kedue metenge ya maulud kanjeng nabi alaman ing payah wala fiqlan lan abot wa wada'athu lan wis gowo ingkang jeung gowo ya sayyidah aminah ingkang jeung wa wada'athu lan wis manak ya sayyidah aminah ingkang jeung sallallahu alaihi wasallam sallam muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kangjeng wasallam lan muga maparing hormat ya Allah ingkang jeung maktunan hale kang den khitan mukahalan tur hale kang den celaki bi khila'il waqari ing dalem pira-pira dodote kamuliaan wal mahabati lan kawedian yujla hale den dohirakeun ya maulud. Bismillahi kalawan nyebat dengan dat Allah taala ar-rahmani anu Bismillahi ngeset orang sih kalau ngeset Bismillahi kalawan nyebat dengan zat anu ngumpulkeun kana sakabeh sifat kapangeranan Ar-Rahmani anu maparing nikmat gede ya Allah di dunia jeung di akhirat Ar-Rahim itu anu maparing nikmat alit ya Allah di akhirat hungkul alhamdulillah disadaya puji eta lillahi tangtu kagungan Gusti Allah taala allazi anu syarrafa ngamulyaakeun ya ladzi al-anama kana pirang-pirang jalma ka pirang-pirang jalma bisahibil maqami kalawan anu ngagaduhan kadudukan tempat ala anu luhur wa kamala jeung geus nyampurnaakeun ya ladzi as-su'uda kana kabagjaan bi akrami mauludin kalawan ku anu leuwih mulya-mulyana maulud kalahiran anu dilahirkeun hawa anu ngawengku syarafan eta maulud syarafan kana kamulyaan wa fadlan jeung kautamaan wa syarrafa jeung geus ngamulyaakeun ya ladzi bihi kalawan maulud al-aba'a kana kapirang-pirang bapa nah maulud wal jududa jeung pirang-pirang aki ninina maulud amallaa jeung geus minuhan alladzi al-wujuda kana sakur-sakur wujudiah kaayaan anu aya anu wujud
bijudihi kalawan kamurahanana Kangjeng, kalamanan kaberehanana Kangjeng Maulud, adlan halna adil samarata, hamalat Aminatun, parantos ayeuna ngandung ka eta Maulud saha Aminatu Sayyidah Aminah, walam tajid jeung henteu halna henteu manggihan dihamdihi kana ayeuna ngandungna Kangjeng teh alaman kana kanyeri mules, wala siklan jeung henteu ripuh payah, wawadu'athu jeung parantos ayeuna ngalahirkeun Sayyidah Aminah ka Kangjeng maktunan halna dina kaayaan tos dikhitan muka halantur anu tos dicelak, pihilail waqor dina pirang-pirang anggoan kamuliaan, wal mahabah jeung ka seganan, yujla halna didohirkeun eta Maulud. Jadi kesimpulan mah meureun ayeuna rawi ieu sakadikelanya anu dilogatan laku urang ayeuna nyarioskeun kana ayeuna bahwa musannif pengarang ieu kitab Maulud teh ngamimitian ku bismillah oge ayeuna muji ka Allah kalawan hamdalah, teras ayeuna nyarioskeun kamuliaanana Kangjeng Nabi sareng keagungan kalahiranana. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.